Sairan ieu di surat topatina dinten Jumat ngisakeun hiji hikayat hiji mana nu tersayat abdi nu lami bersabar tiap dinten nunggu kabar anjeun nu ngantunkeun rompok berangkat mukim di pondok hubungan sasarumputan to acan pernah pendakan tapi kanya areng nyaman namana terus nambihan berbulan-bulan bertahan sanajan langki kontekan saling kabar saperluna bari lewat dunia maya hubungan ento diumbar di sosmed ento disebar bertahan toyong bubar senajan hubungan hambar tapi pas 3 tahun abdi ngadadak ngalamun tos lami abdi bersabar cinta nu dijaga bubar ku sebab hiji mangsa topati sosial media hiburan mati anjeuna terangeun ngajalin cinta akhirna ikhlas to ikhlas hubungan ulami kandas mana abdi jadi pedas anjeuna hoyong dilepas abdi jadi sering bengong bari batin to bohong nembe abdi ngenal cinta tapi perih pas akhirna sanajan berat kacida ngalepaskeun nu dicinta turutkeun pun ibu rama mugi anjeunna bahagia.